Oi, mobil si abang lain tak narik ke mananya? Oh, jasa dua orang narik nama kali ya. Tuh cek aing gila bos, mau gerak dibongkar ya. Tadi tuh main di boro-boro bae datang kadi orang mah mau gerak dibongkar ya antri kene. Emang ngejagaan warung serangan? Kan jeung abang duaan. Maksud abang man teh jeung adina apa dulurna gitu. Oh, henteu bang sorangan bae, nek jeung sadia tuh. Lah jeung saasek ncan eta kopi dah abang hayang ngopi. Engke nya bang sekedeng diasak ya. Bang, euy geura ka dieu ngopi. Kumaha cager bang, cager? Alhamdulillah cager abang, geura ka dieu diuk-diuk. Tadi kurang abang pangit di tol. Aduh bener. Oh ngebut, urang buru-buru meureun eta abang. Betul cek pengurus abang, langsung jalan aja bang. Soalnya orang gudang udah nelepon terus. Berangkat be abang, orang mah antri kene bongkaran. Sarua jeung urang bang, urang diburu-buru bae ku pengurus. Ah, mau ngopi apa mau makan sok? Kopi 2. Tunggu ya, soalnya airnya belum mateng. Oke siap. Ai sorangan semoga pamajikan can. Encan bang, bujangan kene, tapi hayang boga pamajikan mah. Ngeun udahekeun doang yo. Pira aku nudahekeun. Ya, banget kasep usaha euker. Pira aku nudahekeun mah. Serius bang orang mah. Aya bang, mah keur bujangan, bikang mah diunggah lembur loba. Kabogo abang eta kabenya? Lain, wau hiji ge. Serius bang, serius. Betul kabogo abang, mah diunggah lembur loba. Kumaha nganjang hiji-hiji na eta? Atuh biasa ditolak ku nu ieu, pindah deui ka nu itu sampai abang teu boga hiji-hiji acan. Jorik doang suka nge-playboy di masana orang hiji-hiji acan nu bogoheun.